Bah, iya teh kan menuju viralnya tentang wakil rakyat di DPR RI. Eta aya nu nyarioskeun bahwa Jaksa Agung itu tidak boleh memakai bahasa Sunda. Nah, cek Abah kumaha ieu cek Abah? Nyari pendapat Abah mah selama tidak melanggar aturan ya sah-sah saja. Namun memang kalau itu udah ada aturannya tidak boleh memakai bahasa Sunda atau bahasa yang lainnya khusus bahasa Indonesia, yaitu baru ditindak. Ayo kita mah sah-sah saja wae. Dapat nu ngerti banyak orang Jawa Barat tidak kan banyak. Jangankan orang Jawa Barat, orang lain orang Batak juga kan banyak di Bandung, orang Padang banyak di Bandung bahasa Sunda, orang Palembang bisa bahasa Sunda. Ini perlu Bandung ngerti kan sedangkan di Bandungnya, Bandung baru Jakarta kan loba orang Sunda di mana oke. Nya mengarti lah sok ayeuna orang Padang na pernah kabeh urang pulau mana ka kota. Banyak yang ngerti kan. Dungikeun bahasana teh Bah kudu dipecat cenah Bah eta teh. Kegelaan dan sagarupa ge aya aturan. Ayeuna we lamun melanggar aturan sah-sah saja silakan. Tapi lamun aturan mah nahan ti mana aturanna ti mana undang-undangna tahun sabaraha eta diturunkeun undang-undang kitu. Teu bisa cek Abah malah Abah walaupun Abah urang bodoh nya kelaan ku sampai di kitu mah. Nya lamun di peringatan ke peringatan naon pira ge bahasa Sunda terangkeun. Ulah sampeun ka langsung bertindak di pirakeun umum ge ulah cek pendapat Abah. Nya tanya heula sok kumaha carana da para pemimpin teh beureun boga etika meureun nya ulah jang dijebret cek Abah mah sok musyawarahkeun lah awas hati-hati jangan gini-gini karena gini terangkeun heula meureun moal meureun kitu mah nya cek pendapat Abah mah eta salah mun Abah gitu pendapat Abah Teu bener Bah kudu nama kitu Bah. ya iya da sagarupa ge aya undang-undang jeung aturanana lamun bener ngaturan melanggar undang-undang di aturan sah-sah saja kok pae tindak siapapun tong bahasa Sunda wae atuh meureunna rek bahasa nu lain oge lamun eta melanggar mah sarua meureunna ulah bahasa Sunda hungkul Make bahasa asingnya banyak bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris nah teu dicarek urang Inggris banyak bahasa pabeulit banyak teu ngarti loba nu teu ngarti bahasa Inggris kan nu keur ngarti mah iya keur Abah model masyarakat nu lain-lain apa teu ngarti angger nah habe sah-sah saja kan aneh kan. Nah, sedangkan orang Sunda pun cicing di Indonesia. Namun salahna. Nah, hai bahasa Inggris. Tadi komen kan lieur kan. Lieur cek Abah mah. Abah nungan lagi lieur.